ya Allah ya Rabb mantak urang boga babaturan lebih bagus boga babaturan bodoh syariat tapi bisa nahan nafsu orangan nafsu batan babaturan pinter tapi teu bisa nahan nafsu capek ku nafsu mah nah ieu urang ngaji teh ieu ja atuh dosa bener mah geus bararisa kabeh gitu ieu nu hese ge nahan nafsu barang ngaji teh malah tambah nafsu sebab gesekan-gesekan motor meuli nu anyar teu kabeuli ngredit deui pan eta ngaji neuk di mana ditendeuna kajen teu ngaji sebenarnya daripada urang ngalaksanakeun paharaman nah setik urang dirobah-robah diri urang eueuh nu bisa nganasehatan kecuali urang eueuh nu karejangan ka awak urang kecuali urang Kangjeng Nabi mangan sakadar dititah tabligh nyalametkeun umat tidak raka supaya ka sorga dilanjut ku para sahabat dilanjut ku para tabiin kuari dilanjut ku para ulama-ulama eta geus rusak geus teu tahan bahkan kiai loba nu dibunuh dipenjara engke bakal terjadi seperti eta berarti kan kabeh ku nafsu biasa kos kitu asal geus rusak Allah engke nurunkeun seorang kesatria emang turun Nabi setiap turun Rasul teh di tengah-tengah keur bararagus keur hancur keur teu nyahoeun peradaban teu nyahoeun ka pangeran Allah nurunkeun Rasul pupus Rasul maot Rasul acak-acakan deui pohoan deui ka pangeran turunkeun deui ku Gusti atuh ti Kangjeng Nabi Isa alaihissalam cuman 500 tahun ka Kangjeng Nabi teh geus teu nyahoeun pangeran geus teu nyahoeun pangeran atuh Kangjeng Nabi dilahirkeun ka alam dunia teh pangeran manusia saat eta teh emang kumaha kitu patung batu kayu rimbil di Baitullah teh patung deuk kumaha coba atuh bahkan disimpen di jero Baitullah patung teh di salande-salandekeun deuk kumaha jauh ke pangeran turunkeun Kangjeng plek ya Allah ulah ngahayalkeun urang jadi kiai teh dihormat-hormat ulah atuh kos kitu mah teh ngaranna ya teh kos kiai tukang ceramah lamun teu 5 gelas teh jadi kudu 5 ge geus nu aya cecekelan budaya di gelas beuh tama atuh sarua jeung si itu ya lah ieu urang geuna namun kadatangan kiai Assalamualaikum misalna dahar puasa masyaallah beusi ngopi henteu dia menuju saum masyaallah mantap berasa atau dina daharna ge setik ieu mah kiai bade dahar masyaallah rujak siap kopi oke teh manis mun aya mah deui deui budak aya tukang cendol dieureunkeun tukang cendol tukang es boh eta mah kiai beuteungna kos orai koros oh masalah sih ulah kasinggung atuh biasa bae sih ya Allah nyadar urang oh wareng aing dikiaikeun teh ku jelema ku Allah wallahu a'lam nah supaya nyadar teu layak aing jadi kiai berarti mungkin kabat mun ku batur kiai teh ka mana ulah nyebut kiai ka aing mah lain kiai sabuya naik burungnya ngabuyakeun eueuh batur ngabuyakeun sorangan sabodo batur rek nyebutna naon ge ka urang nu penting urangna bener cara Imam Hanafi kadenge bisik-bisik nyana liwat tah eta tah jelema nu tilok sare ti peuting mata eta
kadengeku Imam Hanafi. Masya Allah cek Imam Hanafi besi bohongnya nak mulai harita tarasa repeting sebab daun batur disebutkan tak eta tarasa repeting ini sete sare Imam Hanafi karunya ka jelema anu ngalem nu ngomong coba dipendit tak eta jelema ti LKS siapa dulu horeng kerek penipu kelas kakap. Ya Allah, ieu keur carita ngaji eueuh di negara urang. Yes. Wa yusawa bainaha wa baina dainin adamin akurkeun antara jizyat jeung antara hutang bangsa Adam. Mulutkeun mazhab dalam pembayaran anak beda jeung wasiat lamun wasiat mah panderikeun jizyat heulakeun tapi lamun urusan hutang yusawwa bainaha wa baina dainin adamin akurkeun abi khalal khalalis sanatin atawa asub Islamna dina tengah-tengah tahun tapi kaulin mah cek sakaol mah la syai'a teu kudu aya naon teu kudu bayar upeti ketika di tengah-tengah tahun. Cara nyokot jizyat teh horenganan lain sajizyat-jizyatna aya adab-adaban. Lantaran ieu teh hayang menang pengamanan ti negara Islam. Nu mantaknya na mayar teh supaya ngarasahina cicing di negara Islam teh. Make aturan-aturan Islam selain salat puasa jeung zakat. Jadi membaur biasa kecuali sholat, puasa, zakat lain. Saku banu kamari lain carita. Jadi aya adab-adab. Kumaha adabna? Wa tukhadhu cokotlah jizyat bi ihanatin kalawan kucara ngahinakeun ka kafir. Jadi nyokot upeti teh aya aturan adab seperti penghinaan ngahinakeun ka kafir makan jelema hina ahli neraka ulah disanjung-sanjung ulah dihormat-hormat ahli neraka. Masya Allah yang terhormat Bapak Cinglu itu bagus ahli neraka yang terhormat ulah-ulah ka ahli neraka ke DPR ulah yang terhormat. Yang terhormat para DPR. Terhormat di mana? Masa nu korupsi terhormat? Kuduna terbusuk para DPR. Kesiat ceramah kitu deh. Ka aing bae aing ditangkep. Ieu keur caritakeun teu hormat jana mah. Jan hormat mah jelema nu mulya. Yang mulia Bapak Kiai Haji Fudoli Deres. Nah, sanajan korupsi ge saeutik paling ge duit mait paling ge leutik tah wae jeung nu ngancam lagi mait tah mah urusan nanjana jeung mait sapodo geus tah mah paling diririwaan kan tapi kan ieu mah duit masyarakat ya Allah ya Rabb tuh. Jadi lamun DPR yang terhormat Bapak Kepala atau Ketua DPR nyana bunga blon aduh aing sebenarnya teu terhormat yang mulia padahal main menghina nu ceramahna doraka misalnya Ki Fudali ceramah di DPR yang mulia Bapak Ketua DPR doraka geus nyaho teu mulia di mulia-mulia atuh doraka ku pangeran nyana ge sarua dikanarakakeun. Ih, jadi kiai itu tanggung jawab na di nyata nu beratna. Mantap kula bang embung ge. Keur mah bayaran leutik.
aju ka neraka ya rugi urang jangan nu korupsi urang nu ka neraka engke cenah kieu emang korupsi lamun korupsi tapi pasti korupsi teu kudu dijabar gitu teu kudu jasa henteu cenah minta penjabaran anak kaget sia mun aing ngajabarkeun emang cenah kieu apa bisa nyahokos gitu ya tuh tah mah ngaji benu hese ku aing dibaca mulai sombong tah aduh ya Allah atuh kubokos kitu tah mah budak nu teu ngaji ge bisa guys, teu kudu tabang urusan jana teh mangke di akhirat teh carita hungkul nagara Islam kacicigan ku kafir. Kemudian wajib nyokot upeti. Cara nyokot upeti da biihanati. Hidakeun. Praktekna. Ayajlisul akhizu wa yakumuzimiu. Orang Islam nu ditugaskan untuk ngambil upeti diu di kursi gapir zimi nu endek mayarna nangtung haju wa yutati urasahu wa yahni zuhruhu nyana kudu nungkul sirahna huluhna kanu endek nyokot upeti sopan tonggongna direbahkeun sakumaha nu ruku tungkul bali ruku masyaallah eta kan hina langsung teuneun jizyatna dina timbangan kemudian dicokotlah kunu nyokot upeti tersebut bari nyekel kana janggotna diome ieu tah kan tungkul ruku dicekel eta kan bentuk penghinaan wa yadribu lihzimate uang-uanganna ditepak-tepak dikitu-kitu eta kan sakumaha hewan kan nyanana ruku kemudian tungkul janggotna dicekel yeuna uang-uangan dan dikitu-kitu katakan bentukna ihana sunah teh kitu kulluhu mustahabun bahkan wakila wajibun ya Allah ya Rabb tibalik kuari mah di negara urang malah kiai cium tangan ka kafir hanya sekedar sebuah segerintil dunia mungkin 10 juta, 50 juta, 100 juta, 1 miliar misalnya coplok adab-adaban ka Gusti Allah datang ka cium tangan Masya Allah ilmu tinggal ilmu bisa maca Quran tafsirnya naon artina teh ilmu kos gitu sarua jeung nu bodoh aya nu bodoh kapanggih jeung kafir haritanu misalnya kemudian sasalaman teu daek cium tangan sasalaman mecak nu bodoh hayang aing kudu cium tangan ka sia. Tapi anu pinter cium tangan, tah pinteran keneh nu bodoh aslina mah batang kiai. Aslina mah pinteran keneh nu bodoh teh hayang aing kudu cium tangan ka dia. Bae. Oh, tos di Gunung Karang meureun nya. Bodoh. Teu bisa ngaji, pinter hakikatna. Kiai cium tangan, bodoh hakikatna. Ya Allah. Aya nu bodoh ngaji nangan sakadar mingguan doang tapi ketika dibere duit ku pamarentah cokot lah aing moal di dahar mah ku aing mah ya bikeun bae geus kata tangga hook ya aing mah kebal deui ge paeh sakiana teh geus mah aing teu bisa husu beuteung aing teu dibebener moal emang kudu mentah aing mah moal da pokona mah bejana cek kieu cenah duit pajak moal diasupan duit pajak ku aing mah bodoh ngaji nangan mingguan doang ai kiai rampus rampus jasa rampus kula mah inget ka rampus teh ya inget ka jelema sugih lempang naik mobil Hammer padahal teu bagus-bagus teh Hammer ngan atuh di pondok mah Hammer
nyana duaan bae jeung supir pas neuli jelema keur ngadaharan jukut ceknya ka supirna Pip itu keur naon jelema ngadaharan jukut bos kok ngadaharan jukut sih ya teh nyaho atuh eren tanya cek bos saya ngadaharan jukut bos cek teh angkuna atuh sangu Masya Allah datang ke ngadaharan jukut deuk kumaha deui atuh ceknya teh itu duaan itu kakak kula sarua keur ngadaharan jukut ya Allah ya Rabb milu ka imah dek naon ayo geus milu ka imah aing karunya kasih ya Allah ih cenah kula boga anak sabaraha genep ayo puateun anak puateun cek nu saurang kula ge sarua cenah boga anak 8 puateun mobil numpuk di mobil ngaromongnya na Masya Allah orang alhamdulillah poe geus 3 poe urang teu ngadahar sangu ngadahar jukut aya bos ku barahan-barahan teuing ceknya teh ngaromong bae nya di mobil kadenge ku bos datang ka imahna barang datang ka imah tah sia daripada ngadaharan jukut di ditu teh jukut di ruhur hareupeun imah aing baragus tah los sia daharan goblok tolol tabos teh ku beledeg sugan teh urang deuk di beredahan sakena orenganan kita pindah nyatuan doang ieu bos bloon ieu bos aya ku ari bos tak kos kitu aya tah ulah sok cilek-cilek ka dieu biasalah Masya Allah, tolol dah bos. Palal awal tauqil muslimin bil adai. Depan kaul awal nunyunahkeun eta boga nilai tauqil muslimin bil ada. Cekaul kadua wajibun hawalatun alai wa ayyamana sebagai hawalah atau nutupan awal tauqilu muslimin bil ada wa hawalatun alaihi wa ayat mana jeung nanggung jawab ka kafir mah ulah muslimin ulah terlalu tawadu terlalu sopan nyana akhirna kan di urang teh tulak cangkeh kamari ieu mah keur can dibuka tentang naon nu geus kanyahoan ku urang cina masih kena menghargai ka urang tapi kuari Masya Allah bangunnya sangat menguasai lamun kukula diceritakeun seputar perpasaran pasar di Jakarta insyaallah nyaho kula Tamrin Tanah Abang Pasar Baru pagi perputaran dan yang menguasai 100% ente 90 atau 50 100% saha nu menguasainya sekedar nyaho mah tuh kudu urang teh sekedar nyaho nah makana kuari perputaran perekonomian seperti itu saha sih sebenarnya nu menguasai pasar nah urang teh sebagai naon dagang tinggal dagang di Tanah Abang, dagang tinggal dagang di Tamrin, pasar pagi dan lain sebagainya. Tah, ieu urang teh dagang asli apa melayani? Urang kan asli penduduk Indonesia. Sekedarnya kudu aja dodok bae ge. Lah, mengkonon sirah mah. Ya odog ge. Dagang karung weru sirah. Ya ning kanane endi sira tuh kan batur mah dagang teh beli tanahnya na ngajual tanah batur mah meuli mobilnya na ngajual mobil gara-gara naon tah pasang tah iya perputaran
urang dek liwat ka tangkal kayu gede bage kudu sopan eta adab. Sia lamun dek ngising sing hade ulah make jeung ngisingan akarna. Sia lamun dek kieu ulah ngihan tangkalna. Eta di Indonesia boro-boro ka jelema kolot urang baheula adab teh ka tangkal kayu bae make adab. Masya Allah karim. Dek nuar awi bae ge, dek nuar awi kudu salam heula sopan sanggeus dituar deuleu mun kurang kolot ulah nu kolot tuar sanggeus dituar gejlikeun kana taneuh ulah waka dicokot minimal 3 poe adab. Tanyakeun ka kolot-kolot baheula nu kuari arirup keneh. Ya Allah ya Rabbi boro ka manusa baheula kolot urang abdi di kurang teh adab teh lain lalagaan. Lamun tatangkalan teu buahan bae usapan heula. Tangkal baling ming teu daek buahan sia teh dipelak teh maksudna supaya manfaatna. Lamun sia teu buahan bae engke meureunnanan atuh sia teh korban. Ulah waka diancam usapan heula. Adab kolot baheula masyaallah. Jak kula bae ge ieu nu ngora kan kula mah sapira karek 17 tahun. Atuh sia mah jakarolot. Ayo kalau nyaho di pagahan eta ku emak mailot masyaallah ta usapan. Manya sih kudu diomong nyana ge ngadengin ka omongan urang. Ya Allah eta didikan saha eta kos kitu? Mantak kemanusiaan yang adil dan beradab. Ulah ka manusia kolot urang baheula kata tangkalan. Kata tangkalan beradab jasa. Namun aya tangkal kayu gede urang kan kudu kieu punten. Ji, tanyakeun ge ka kolot. Adab eta teh lain percaya bahwa tangkal kayu teh aya dangiangan lain. Tetapi nyana umurna leuwih kolot ti sia. Tuh, nu mantak urang ulah make mobil kolot ge eta. Besi aju ngancam nyana. Ulah kawala. Terus urang lamun deuk naik hardtop teh kudu hadiah puji heula. Sebab kolotan nyana. Nah ieu keur cerita tak kolot urang masyaallah mere adab ka urang sia sing ada besi deki awas aya liang ulah dikihan kolot urang adab padahal mah dipiki barang kurang diaji aya tapi kolot urang tanpa nyaritakeun pikih nya namanya nyaritakeun teh adab kaharti ku urang mun kurang dikihan mun orai keuyeub onam paling nya kaluar mun orai nyantok sia kumaha aja lamun orai nyantok bobogaan urang kan pegat. Deres urang mah mun aju awewe aju asup. Oh teu ulah ge. Tuh tungtungna mah katerusan bae. Ieu keur carita kolot urang. Nah, ieu bangsa Indonesia lain lalagaan bejakeun atuh ka negara. Bejakeun ke pemerintah kolot urang baheula ngadidik masyaallah karim katangkal kayu bae kudu sopan ka pepelakan bae kudu adab atuh komo ka manusia kunaon atuh ayeuna adab akibat adab seperti nuar awi bae ge dipagahan masyaallah karim teu meunang langsung nuar langsung tarik ulah nyerieun cek kolot teh nyerieun nyana sing adab minimal 3 poe koma seminggu nyerieun atuh bad urang lamun nyerieun mah tah lamun aya jelema maot eta teh kan kudu lalaunan bismillahi wa ala millati rasul sebab nyeri nu mantak lamun aya mait kemudian dioperasi doraka dokterna nyeri iza geus paeh bae geus paeh masih kene dosa kecuali aya orok di jerona anu hirup kene ku ahlina komo ku ari mah USG hirup kene segera keluarkeun ulah sampaikeun ka paeh di jero tapi lamun sarua paeh tutup komo aja dioperasi di sesel dan lain sebagainya geus paeh bae ulah komo hirup adab kolot urang teu kudu ngaji urang teu kudu ngaji degekeun gerage kolot urang masyaallah karim dah diuk bae ge sia urang sok diuk di meja gede hutang sia kadege kan kurang kabehan kuari nu mantak gede hutang adab diuk di bebedak ulah sia aduh
nongtot jodoh mantap kawin-kawin da tagak kuari aya nu hayangeun nongtot doang jadi mah teu nongtot kitu jadi nongtot kitu jadi komo nengtet mah leuwih leutik nengtet nongtot mah rada gede nengtet mah leuwih leutik teu kolot urang ya Allah ya Rabbi ku hebat eta kolot urang masyaallah adab kata tangkalan. Nah tangkal peuting lamun geus teu daekeun bae karak geus diusapan kurang teu buahan bawakeun golok kurang awas ya ku aing nya awas ya ku aing ya tanda aing bahwa mengharapkeun sia buahan bacok urang jeger lamun sia teu buahan bae ku aing bakal pake tataban Haji Pendi sia buahan kajeng kumaha sebab nya embungeun jadi tataban Haji Pendi sakiana teh gunana mah aing disiksa aing kasiksa sakiana salah ngomong aing tataban amil lamun lain amil tetep teu gadenge tah tangkal peuting amil sebab non amil teh tukang mandian nu paeh tapi teu inget ka paeh amil lah eta tah bahasana teman-teman tadi disalimpangkeun Haji Pendi seetik teman limpang amil awas ya ku aing ya tuar jadi pakai tataban amil sia tah eta nya ge mikir tangkal peuting aing daripada pakai tataban amil mah bakal disiksa engke di kuburanana aing berarti kabeulem jeung kasiksa mending buahan aing maksanya na wah ngembangan tah coba atau polisi lah ganti coba kuari awas ya ku aing pakai tataban polisi sia bow buahna bukan jasa hujan leuwih sieun nya na ya Allah kuari nah ieu keur carita pohara kolot urang baheula ngadidik ka anak incuna datang ka teu nyaho kitab tapi pinuh adab dahar ulah ngaremeh sia cerita sia remeh tah ceurik cek nya mah meureunanan eta teh henteu ngomong urang dicarekanan dahar ngaremeh bae ge kuari bae kolot ge ngaremeh kolot garemeh bahkan kolot urang bapak urang sia lamun hayang menangkeun nu geulis tah daharna sing repok bener teh coba ya sing rapi menang nu geulis mantap pamajikan sia bejon daharna sia tah dahar eta kolot datang ka dieu jangan didik urang ya Allah ulah ngaremeh mun geus dahar tah bener tah aya keneh tah di piring eta maksudna kula mah nyaritakeun adab ieu ti kolot ka anak datang ka kos kitu kuari pamarentah teu boga adab rakyat jeung ka pamarentah teu boga adab murid ka guru teu boga adab guru ka murid geus teu boga adab lamun geus tawuran berarti kan geus adab jadi ngetrenena tawuran deuk nanaonan apanya teh keur dididik kelak ti bupatieun kelak ti dandimeun kelak ti presideneun kuari tawuran kumaha teh kumaha salah ieu ti mana mimitina kasalahan apakah guru nu ngadidikna apakah budak dan lain sebagainya aya naon ieu di dieu teh antara murid jeung guru kok terjadi seperti eta perlu kurang dibongkar diamati eueuh adab bangsa Indonesia teh penuh adab jeung tata krama tenar di dunia Bung Karno dihormat di unggal negara lantaran adabna pohara kuari urang jadi penghinaan lantaran teu boga adab lamun Ahok geus ngahina ka Al-Qur'an ulah disalahkeun Ahokna urangna nu teu boga adab terhadap kafir-kafir namun urang boga adab sieun nya na akhirna kan kurang make demo mestina teu kudu make demo dengan adab dengan tata krama dakwah ku kekerasan can mungkin berhasil tapi dakwah ku adab jeung tata krama geus jelas loba anu arasup Islam nah ieu adab geus ieu di bejaan di dieu di fikih
cara nyokotna dengan motif ihanah ngahinakeun ka kafir maksud ngahinakeun teh dakwah supaya nyana merasa hina dengan kekafiran saha nu nyaho engke asup Islam tuh dakwah nu nyokot diuk nu meren nangtung samping nangtung manehanana kudu nungkulkeun hulu di samping nungkulkeun hulu kudu rebah sakumaha nu ruku ome janggotna uang-uanganna tepak-tepak berarti kan kos ka hewan engke kan nyana berpikir aing asup Islam bae lah kos kieu mah tuh ya Allah ya dakwah teh seperti kitu ieu mah endahan urang anu ngusapan kafir ngurutan kafir ngahormat kafir bila perlu ciduhna ge diletak ku urang naudzubillah min dzalik sapatuna ge dipanggul ku urang disuhun-suhun ya Allah nanaonan aya Allahan di kolbu urang aya Muhammadan di kolbu urang anu Allah jeung Muhammad Kangjeng Nabi Muhammad teh mindahkeun umatna nu kudu ka neraka kudu ka sorga urang aya Kangjeng Nabi Muhammad dan cahaya Kangjeng Nabi aya di kolbu urangan atuh kunaon mbake jeung hadaman kafir leutik amat sih pemikiranana Masya Allah tah ih aya Kangjeng Nabian mulia aing teh Kangjeng teuing aing mah teu dahar ge atawa cukup dahar aing kudu ngaladenan ka kafir teu hanai aing hanai bahasa mana itu hanai para roho ulah urang Imam Syafi'i bae mengakui syakautu abdi bebeja ilawakin ka guru abdi syahwat ke suahibzi goreng tatalaran asal nalar poho asal nalar segede Imam Syafi'i teh ngomong gitu ya Allah ya Rabbi horenganan barang bebeja ka guruna cak guruna atuh eta ulah loba maksiat di bejaan kudu ninggalkeun maksiat mata celi komo kolbu sebab ilmu mah cahaya fa innal ilma nurun cahaya kadengena mah sora padahal mah cahaya selamun kolbu urang bersih asup cahaya set fa inna nurallah la yuhda li asin cahaya Allah mah moal dibikeun kanu sok weaan eta pas eta kanu sok nonton gitulah di saya ilmu di jero hate menang sepoe dua poe Masya Allah poho deh kadanan cara guru-guru urang lamun urang nanyakeun masalah ka guru urang almarhum Mama Bakri nyanana geus kolot urang nanyakeun masalah oh coba dina kitab anu halaman sekian buka ge ti luhur ka handap sakitu baris ya Allah eta tenget dia nanyakeun mas coba dina kitab anu buka halaman sekian di handap ka luhur sakitu baris Masya Allah coba orang nanyakeun ka Kiai Golkar mah masalah anu kitab lage leungit gara-gara ngadahar duit ti polisi ti ABRI TNI ti pamarentah laleungitan jeung kitab-kitab wah cenah kiai sudah nyahuanan bae jantu bohong sia dailah
maksudnya orang belajar ulah pati loba teuing maksiat lantaran moal ka mana deui urang pasti jasa bakal ka kuburan dibawa amal-amal urang nu bagus nu goreng renungkeun ku urang eta ya Allah. Di hiji negara Islam aya kafir zimmi minta perlindungan nyana dengan ditentukan bayar upeti. Ai praktek menang hidayah asup Islam. Hidayah makan murah tapi mahal tapi murah eueuh nu bisa kecuali Allah mere hidayah sakumaha Kangjeng unjukan ka Gusti ya Allah ya Rabb ieu teh kapan abdi Thalib teh anu ngurus abdi ngarumat abdi Gusti dititah maca 2 kalimat syahadat entos maca 2 kalimat syahadat abdi tanggung jawab ke dipayunan Gusti ngalieu ka katuhu rek maca toel ku Abu Jahal sing hade agama karuhun urang mah nyadek ditinggalkeun teu jadi Gusti Allah na agung menentukan di hari-hari terakhir nu ngurus Kangjeng teh Masya Allah toel deui ku Kangjeng sok mang syahadat abdi tanggung jawab naon bae kasalahan ke dipayunan Gusti endek baca calangap toel deui ku Abu Jahal urang teh saha urang teh kekentong Mekah urang teh ieu teh pamimpin nu diagung-agung ku masyarakat maknya deuk ngagelok teu jadi deui 3 kali Kangjeng teh hampir baca 2 kalimat syahadat pas kakenca aya Abu Jahal ulah kerlek bae ya Allah ya Rabb mahal hidayah nu ngurusan Kangjeng tapi teu ibah teu maca 2 kalimat syahadat cerik nangis Kangjeng ka Gusti ya Allah ya Rabb pan ieu teh saha nu ngurusan abdi bisa kieu teh sababna teh ieu nu ngurusan turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lam bil sanyana anjeun Muhammad la tahdi moal bisa mere hidayah man ahbabta ka jelema nu ku anjeun dipake ka cinta walakin Allah yahdi man yasha tetapi Allah anu mere hidayah ka jelema nu dikersakaken ya Allah. Urang RRC datang ka dieu dengan dibuka ku presiden welcome to Indonesia. Woi. Datang ka dieu teh aya nu meunang hidayah asup Islam. Di dieu malah mah dikula masuk Islam. Teu bisaeun bahasa Inggris, teu bisaeun bahasa Arab, komo bahasa Indonesia. Bahasa eta bae hanya. Untung ayat terjemahanna nu bisa bah menang hidayah di urang. Duaan asli urang RRC. Toto bahasa Indonesia, toto bahasa Inggris. Nu hiji ngorakene pemuda, nu hiji mah kolot. Nu pertama nu kolot. Nyana di dieu ningali kegiatan-kegiatan loba perkumpulan maulidan
Rajaban, kegiatan bulan Ramadan, lebaran, nyana merenung teu pernah menyaksikan seperti eta di RRC. Nanyalah kegiatan naon dibejakeun lah kitu. Nyana asup Islam sebab neuleuh muludan, ngahadiran muludan Rajaban, dakwah nu di bid'ah ku sakadang Muhammadiyah sakadang betang tah. Salah ngomong aing, make sakadang. Tah Muhammadiyah Persib. Nggak bid'ah geuningan terbukti nyana ku ngahadiran anak asup Islam, hidayah nyulusup. Tuh, pemuda hiji deui. Sarua motifna hampir kitu. Di dia ningali nyana di sebuah perusahaan. Ternyata toto teu nyahueun ka salat, teu nyahueun ka naon ketika zuhur breng karyawan teh kacara rai salat kujana dideleukeun. Asal salat dideleukeun kujana. Terus katingali karapihan adab-adaban jelema Islam. Saling memberi, saling hormat, saling nyapa, teu pernah cek nyana di ditu mah. Ji di ditu mah masyaallah, you ai. Nyaho bener nyaho teu aing ngomong. Atuh tungtu nama you and me bae ka ditu mah. Asih mah teu nyaho you and me, teu nyaho sih mah orang kampung atuh. Ya Karim. Nah, sub Islam. Aca doa masyaallah. Cuman ciknyana setelah saya Islam saya mau pulang ya nama. Terus dia belajar ala kadar dek pulang dek naon dek mislamkeun emak bapak. Kan ieu bade kula. Ieu asup Islam. Langsung ngomong seperti eta. Mulia amat. Mun cek bahasa urang mah karunya atuh emak, karunya bapak. Mumpung aya keneh kukula dek dibere penerangan supaya asup Islam. Ke iraha waktu dek adieu deui. Ya Allah, hidayah. Kunaon ari urang Bitung sakola di Semarang asup Kristen? Anak haji deui. Masya Allah. Pohar. Aya WTS urang RRC adieu. WTS wanita tunasusila ublag dengan bahasa kerenna ublag atau perek perempuan eksperimen. Atupan dicoba terus dan dicoba teu pernah kawin. Tah dengan tenar deui di kalangan Cikupa Citra ngaranna Jablay. Nah, eta teh WTS, ublag, non kadang-kadangna perek, Jablay. Eta teh alfadun mutaradifatun bimanan wahid. Nah, eta kene maknana mah hiji. Tuh. Kumaha? Kebenaran di Jakarta setelah eta kapanggihlah jeung bangsana. Setelah kapanggih jadi langganan. Langganan ngobrol, hidayah masuk Islam. Setelah masuk Islam, nyana tobat ka Gusti Allah meninggalkan dunia hitam. Terus bagus belajar orang RRC gelis deh. Saya wajib baik kan asal nggak ada yang gelis beresep. Gusti Allah kunaon ari urang Bitung istiqomah di nelayan. Istiqomahnya na di nelayan. Masya Allah, penjeneknya oh masalah sih sekedarnya pernah nawaran. Naudzubillah min dzalik wa min dzalik.
Nah aya deui ieu cerita nyata budak digawe tapi perkembanganana pohara di Garut bebeja digawe di Jakarta tapi balik beli mobil ke gawe deui balik yen imah gawe di balik meuli tanah jabatur ge digawe teu kitu-kitu deui asana ieu mah meureun lain digawe digawean meureun ternyata bener Gusti padahal lingkunganana lingkungan santri anakna nyana turunan santri tapi ku Allah dibelokkeun pagaweana seperti eta Masya Allah aya jelema susah loba nu endek meuli kanyana dek ngajajanan kanyana dek dibeli awak tetep bertahan kajen teuing teu dahar kula mah moal daek mahal kekuatan nah iyalah aya jelema tani jujur inget bae kahisaban engke jaga di akhirat aya jelema dagang leutik dagangna tapi jujur sieun besi engke ditanya ku Gusti Allah teu daek ngabohong dagangna is tuning lurus jeung jujur sapira di dunia caknya jelema susah dagangna leutik bodoh tetapi bisa mempertahankeun Masya Allah aya kiai ngegedebul bae ngomong bohong bae terus-terusan lain di urang kiai mah lain di Lampung KTP-na pondok tuh nah mantap masing-masing nafsi dalil tinggal dalil ayat tinggal ayat lamun ku Allah dek digebruskeun mah teu mandang ayat teu mandang dalil ya Allah ya Rabb mantak urang boga babaturan lebih bagus boga babaturan bodoh syariat tapi bisa nahan nafsu merangan nafsu batan babaturan pinter tapi teu bisa nahan nafsu capek ku nafsu mah nah ieu urang ngaji teh ieu ja atuh dosa bener mah geus bararisa kabeh gitu ieu nu hese ge nahan nafsu barang ngaji teh malah tambah nafsu sebab gesekan-gesekan motor meuli nu anyar teu kabeuli ngredit deui kan eta ngaji neuk di mana ditendeuna kajen teu ngaji sebenarnya daripada urang ngalaksanakeun paharaman nah seetik urang dirobah-robah diri urang eueuh nu bisa nganasehatan kecuali urang eueuh nu karejangeun ka awak urang kecuali urang Kangjeng Nabi mangan sakadar dititah tabligh nyalametkeun umat tidak raka supaya ka sorga dilanjut ku para sahabat dilanjut ku para tabiin kuari dilanjut ku para ulama-ulama Zaid seorang kafir zimmi cicing di negara Islam menang hidayah asup Islam kumaha ukhirat jizyatuhu min tirkati aw mata ba'da sinin atawa maut sabada sababaraha tahun atawa paeh nyana na ieu Ki Zaid anu berstatusna kuari geus eueuh maka dicokot jizyatna
tina tirkahna nu asup Islam kafir zimmi teh cokot jizyatna selama nyana kafir atau maut sababaraha taun cokot jizyatna di mana mintir katihi muqaddamatan alal wasaya heulakeun batan wasiat nyana ngabogaan wasiat kemudian manehanana ieu paeh sababaraha tahun selama sababaraha tahun tetep cokot jizyat tina tirkahna heulakeun wasiat paderikeun eueuh keur carita lamun di negara Islam atau negara orang jadi negara Islam misal emang bakal kiai engke mah bakal jadi negara Islam sadudia bakal Islam heula make aturan syariat heula cuman teu lila karak Yahudi jeung Nasrani bangkit kembali geus kos kitu insyaallah Kangjeng nyarita seperti itu. Nah, tanda-tandana irah ke geus rusak jasa di mana kiai geus teu make karena aturan-aturan syariat. Ustad teu make, pemerintah geus teu make, geus kanyahoan tah. Kanyahoan jelema teh bisa kitu kanyahoan bagusna ketika rarusak kabeh. Perang kanyahoan jagona jadi pendekar teh ketika berhadapan jeung musuh-musuh kanyahoan aya kitu mah kuplak-keplek gitu aya kadal ngejat asal aya kadal ngejat gelut bae teu bisa nah teu anak bawang kanyahoan caangso teh di tengah peuting lampu teh kajenting ngentit kaciri dah kuari ge loba mun make kana aturan tengah-tengah masyarakat saeutik bae lempeng jeung jujur di tengah-tengah carut mautna akhlak carut mautna syariat teu beres dan lain sebagainya bakal kaciri eta geus rusak geus teu tahan bahkan kiai loba nu dibunuh dipenjara engke bakal terjadi seperti eta berarti kan kabeh ku nafsu biasa kos kitu asal geus rusak Allah engke nurunkeun seorang kesatria emang turun nabi setiap turun rasul teh di tengah-tengah keur bararagus keur hancur keur teu nyahoeun peradaban teu nyahoeun ka pangeran Allah nurunkeun rasul pupus rasul maot rasul acak-acakan deui pohoan deui ka pangeran turunkeun deui ku Gusti atuh ti Kangjeng Nabi Isa alaihi salam cuman 500 tahun ka Kangjeng Nabi teh geus teu nyahoeun pangeran geus teu nyahoeun pangeran atuh Kangjeng Nabi dilahirkeun ka alam dunia teh pangeran manusia saat eta teh emang kumaha kitu patung batu kayu rimbil di Baitullah teh patung deuk kumaha coba atuh bahkan disimpen di jero Baitullah patung teh di salande-salandekeun deuk kumaha nyahoeun ka pangeran turunkeun Kangjeng leuk ya Allah ulah ngahayalkeun urang jadi kiai teh dihormat-hormat ulah atuh kos kitu mah teh ngaranna ya teh kos kiai tukang ceramah lamun teu 5 gelas teh jadi kudu 5 ge geus nu aya cecekelan budaya di gelas beuh tama atuh sarua jeung si itu ya lah ieu
namun kedatangan Kiai Assalamualaikum misalnya dara puasa Masya Allah besi ngopi mantap dia menuju saum Masya Allah mantap berasa atau di nadaharna seti ieu mah kieu bade dah Masya Allah rujak siap kopi oke teh manis mun aya mah deui budak aya tukang cendol dieureunkeun cendol tukang es boh eta mah kiai beteungna kos orai koros oh masalah sih ulah kasih muka tuh biasa bae sih ya Allah nyadar urang wareng aing dikiaikeun teh ku jelema ku Allah mu wallahu a'lam nah supaya nyadar teu layak aing jadi kiai berarti mungkin kabat mun ku batur kiai di ka mana ulah nyebut kiai ka aing mah lain kiai sabuya naik burungnya ngabuyakeun batur ngabuyakeun sorangan sabodo batur rek nyebutna naon ge ka urang nu penting urangna bener cara Imam Hanafi kadenge bisik-bisik nyana liwat tah eta tah jelema nu tilok sare ti penting mata eta kadenge ku Imam Hanafi masyaallah cek Imam Hanafi besi bohong nyana mulai harita tara sare penting sebab daun batur geus nyebutkeun ta eta tara sare penting geus teh sare Imam Hanafi karunya ka jelema anu ngalem nu ngomong coba dipendit ta eta jelema tilok ka es siapa dulu horeng kerek penipu kelas kakap ya Allah ieu keur carita ngaji di negara urang yes wa yusawa bainaha wa baina dainin adamin akurkeun antara jizyat jeung antara hutang bangsa Adam mulutkeun mazhab dalam pembayaranana beda jeung wasiat lamun wasiat mah panderikeun jizyat heulakeun tapi lamun urusan hutang yusawwa bainaha wa baina dainin adamin akurkeun Abi khalalis sanatin atawa asub Islamna dina tengah-tengah tahun tapi kaulin mah cek sakaol mah la syai'a teu kudu ayana naon teu kudu bayar upeti ketika di tengah-tengah tahun cara nyokot jizyat teh horenganan lain sajizyat-jizyatna aya adab-adaban lantaran ieu teh hayang meunang pengamanan ti nagara Islam nu mantaknya na mayar teh supaya ngarasahina cicing di negara Islam teh make aturan-aturan Islam selain salat puasa jeung zakat jadi membaur biasa kecuali salat puasa zakat lain saku banu kamari we carita jadi aya adab-adab kumaha adabna wa tukhadhu cokotlah jizyat bi ihanatin kalawan kucara ngahinakeun ka kafir jadi nyokot upeti teh aya aturan adab seperti penghinaan ngahinakeun ka kafir makan jelema hina ahli neraka ulah disanjung-sanjung ulah dihormat-hormat ahli neraka Masya Allah yang terhormat Bapak Cinglu itu bagus ahli neraka yang terhormat ulah-ulah ka ahli neraka ke DPR ulah yang terhormat para DPR terhormat di mana masa nu korupsi terhormat kuduna terbusuk
para DPR kesiat ceramah gitu deh ka aing bae aing ditangkep ieu kerja ditakeun teu hormat dan nama jangan hormat mah jelema nu mulya yang mulia Bapak Kiai Haji Fudoli deres. Nah, sanajan korupsi ge saeutik, paling ge duit mait paling ge. Letik tah bae. Jeung nu ngancam lagi mait tah mah. Urusan nanjana jeung mait sapodo geus tah mah, paling diririwaan kan. Tapi kan ieu mah duit masyarakat. Ya Allah, ya Rabb. Tuh, jadi lamun DPR yang terhormat Bapak Kepala atau Ketua DPR nyana bunga blon aduh aing sebenarnya teu terhormat yang mulia padahal main menghina nu ceramahna doraka misalnya Ki Fudali ceramah di DPR yang mulia Bapak Ketua DPR doraka geus nyaho teu mulia di mulia-mulia atuh doraka ku pangeran nyana geus sarua dikanarakakeun. Ih, bener jadi kiai itu tanggung jawab na di dinyata nu beratna. Mantap kula bang embung ge. Keur mah bayaran leutik. Aju ka neraka, ya rugi urang. Nya nu korupsi urang nu ka neraka. Engke cenah kiai emang korupsi, lamun korupsi tapi pasti korupsi. Teu kudu dijabar gitu Gos. Teu kudu jasa. Henteu cenah minta penjabaran anak kaget sia mun aing ngajabarkeun. Ye. Emang cenah kieu apa bisa nyaho kos gitu. Ya tuh tah mah ngaji bae nu hese ku aing dibaca. Mulai sombong tah. Aduh ya Allah, atuh ku pokos kitu tah mah budak nu teu ngaji ge bisa haeut. Des, teu kudu tabana urusan jana teh mangke di akhirat teh carita wungkul nagara Islam kacicigan ku kafir. Kemudian wajib nyokot upeti. Cara nyokot upeti da biihanati. Hidakeun. Praktekna. Ayajlisul akhidhu wa yakumuzimiu. Orang Islam nu ditugaskan untuk ngambil upeti diuk di kursi gapir zimi nu endek mayarna nangtung haju wa yutati urasahu wa yahni zuhruhu nyana kudu nungkul sirahna huluhna kanu endek nyokot upeti sopan tonggongna direbahkeun sakumaha nu ruku tungkul bali ruku masyaallah eta kan hina langsung teuneun jizyatna dina timbangan kemudian dicokotlah kuno nyokot upeti tersebut bari nyekel karena janggotna diome ieu nata kan tungkul ruku dicekel eta kan bentuk penghinaan wa yadribu lihzimati uang-uanganna ditepak-tepak kitu-kitu eta kan sakumaha hewan kan nyanana ruku kemudian tungkul janggotna dicekel yeuna uang-uang ada di kitu-kitu katakan bentukna ihana sunah teh kitu kulluhu mustahabun bahkan wakila wajibun ya Allah ya Rabb tibalik warima di negara urang malah kiai cium tangan ka kafir hanya sekedar sebuah segerintil dunia mungkin 10 juta, 50 juta, 100 juta, 1 miliar misalnya coplok adab-adaban ka Gusti Allah datang ka cium tangan Masya Allah ilmu tinggal ilmu bisa maca Quran tafsirnya naon artina teh ilmu kos gitu sarua jeung nu bodoh aya nu bodoh kapanggih jeung kafir haritanu misalnya
Kemudian sasalaman tidak cium tangan. Sasalaman mecak nu bodoh. Teh hayang aing kudu cium tangan ka sia. Tapi anu pinter cium tangan. Tah pinteran keneh nu bodoh aslina mah batang kiai. Aslina mah pinteran keneh nu bodoh teh hayang aing kudu cium tangan ka dia. Bae. Oh, tos di Gunung Karang meureun nya. Bodoh. Teu bisa ngaji, pinter hakikatna. Kiai cium tangan, bodoh hakikatna. Ya Allah. Aya nu bodoh ngaji nangan sakadar mingguan doang, tapi ketika dibere duit ku pamarentah, cokot lah aing moal di dahar mah ku aing mah ya pikeun bae geus ka tetangga. Pook ya aing moal kebal deui ge paeh sakiana teh geus mah aing teu bisa husu beuteung aing teu dibebener. Moal, emang guna mentah aing mah moal da pokona mah bejana cek kieu cenah duit pajak moal diasupan duit pajak ku aing mah. Bodoh ngaji nangan mingguan doang. Ai kiai rampus. Rampus jasa. Rampus. Kula mah inget ka rampus teh ya, inget ka jelema sugih. Jelema sugih lempang naik mobil Hammer be. Padahal teu bagus-bagus teh Hammer. Ngan atuh di pondok mah Hammer. Nyana duaan bae jeung supir. Pas nilai jelema eker ngadaharan jukut. Ngadaharan jukut. Ceknya ka supirna. Pep, itu kenaon jelema? Ngadaharan jukut, Bos. Kok ngadaharan jukut sih? Ya teh nyaho atuh. Eren. Tanya. Cek Bos. Saya ngadaharan jukut. Bos, ceknya teh. Angku naon? Atuh sangu. Masya Allah. Datang ke ngadaharan jukut. Deuk kumaha deui atuh ceknya teh. Itu duaan. Itu kakak kula sarua. Keur ngadaharan jukut. Ya Allah, ya Rabb. Milu ka imah. Deuk naon? Hayu geus milu ka imah. Aing karunya kasih ya Allah. Ih, cenah kula boga anak. Sabaraha? 6. Ayo puateun. Anak puateun. Cek nu saurang kula ge sarua cenah boga anak 8. Puateun. Mobil numpuk di mobil. Ngaromongnya na. Masya Allah. Orang alhamdulillah. Poe geus 3 poe urang teu ngadahar sangu ngadahar jukut. Aya bos ku barahan-barahan teuing ceknya teh ngaromong bae. Nya di mobil kadenge ku bos. Datang ka imahna. Barang datang ka imah tah sia daripada ngadaharan jukut di ditu tah jukut di ruhur. Hareupeun imah aing baragus tah los sia daharan. Goblok jak. Tolol ta bos teh ku ledeg jak. Sugan teh urang deuk di bere dahar sakena orenganan. Kita pindah nyatuan doang. Iya bos bloon ya bos. Aya kuari ge bos tak kos kitu. Aya. Tah ulah sok cilek-cilek ka dieu biasalah. Masya Allah, tolol dah bos. Palal awal lau tauqilu muslimin bil adai. Tepan kaul awal nunyunahkeun eta boga nilai tauqilu muslimin bil ada. Cekaul kedua wajibun hawalatun alaih wa ayyamana sebagai hawalah atau nutupan awal tauqilu muslimin bil ada wa hawalatun alaihi wa ayat mana jeung nanggung jawab. Kafir mah ulah muslimin ulah terlalu tawadu, terlalu sopan. Nyana akhirna kan di urang teh tulak cangkeh. Kamari ieu mah keur can dibuka tentang naon geus kanyahoan ku urang. Cina masih kena menghargai ka urang, tapi kuari Masya Allah bangunnya sangat menguasai.
lamun gugula diceritakan seputar perpasaran pasar di Jakarta, insyaallah nyaho kula Tamrin, Tanah Abang, Pasar Baru, Pagi, perputaran dan yang menguasai 100%, ente 90 atau 50, 100%. Saha nu menguasainya. Sekedarnya ho mah tuh kudu urang teh, sekedarnya ho. Nah, makana kuari perputaran perekonomian seperti itu saha sih sebenarnya nu menguasai pasar. Nah, urang teh sebagai naonna dagang tinggal dagang di Tanah Abang, dagang tinggal dagang di Tamrin, Pasar Pagi dan lain sebagainya. Tah, ieu urang teh dagang asli apa melayani? Urang kan asli penduduk Indonesia. Sekedarnya ho kudu aja dodok bae ge. Lah, mengkonon sirah mah. Ya odog ge. Dagang karung weru sirah. Ya ning kanane endi sirah. Tuh kan, batur mah dagang teh yang beli tanahnya na ngajual tanah. Batur mah meuli mobilnya na ngajual mobil. Gara-gara naon? Tah, pasang tah. Iya perputaran. Nah, urang kudu hafal jejak teliti. Jadi urang henteu kabobodo. Seperti eta lah. Maka ieu urusanana urusan kafir. Sangkilangnya cicing di negara Islam bayar upeti cara nyokot upetina bentuk da ihana. Maksudnya dakwah supaya ngana asup Islam kumaha? Dakwah supaya ulah betaheun di negara Islam kumaha? Dakwah. Jadi bentuk dakwah teh seperti itu. Insyaallah.